Nah, rukun salat nu kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram para ulama nerangkeun tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Aya salah sawiusna ulama dina kitab fikih manhaji syarat takbiratul ihram teh ngan ukur aya genep. Oke aya deui dina sarah Safinah mah syarat takbiratul ihram teh aya 16 termasuk dina sulam. Nah dina sulam dina kitab nukur kurang dibaca ieu teh rek nerangkeun tentang syarat takbir anu jumlahna ieu sabaraha 16. Iki syarat takbir teh adalah ngucapkeunana eta kalimat takbir teh bari dina kayaan keur nangtung. Dina salat fardu kerjang manu salatna bari nangtung. Dina salat fardu sakali deui eta oge pikeun jalma nu salatna bari nangtung. Maksudna kumaha? Da meunang salat sunat bari diu. Gitu nya? Salat sunat bari diu. Malah gaur pangarsa apa mah kudu kali-kali mah mun maneh jadi ustad cenah gitu. Kali-kali mah di hadapan jamaah teh salat sunat teh bari diu keur naon? Nyontoan. Yen salat sunat mah meunang bari diu. Urang rek salat sunat naon rek salat sunat hajat. Salat sunat hajat jumlahna 100 rakaat. Di antara nu 100 rakaat 50 rakaat bari diu, 50 rakaat deui bari nangtung. Boleh? Boleh. Kartos. Malah keur urang mah kudu bisa mempertahankan salat sunat sok sanajan orang ke di tengah perjalanan. Cara orang ngalangkeun salat duha tuluy we urang teh init-initan dina waktu duha numpak mobil meunang salat duha dina mobil. Kumaha cenah da abdi mah? Kumaha cenah da abdi mah dina mobil ge ieu teh bageanna teh jadi supir. Emang teu meunang kitu salat sunat bari nyupiran? Meunang. Salat sunat bari nyupiran boleh. Dina salat sunat. Urang teh duha bari nyupiran. Ngan kade. Aturan salat diperhatikan. Ya. Teu meunang nyarita sarua, itu meunang nyarita bisa bari nyupiran oge. Sok sanajan salatna bari nyupiran, ari ngobrol anu teu meunang. Atau lain ngobrol artinya keur nyupiran teh ieu bari salat, ieu nyupiran bari salat. Anu ngaliwat, ngagok kok. Anu teu meunang. Astagfirullah teu balik eta ngaliwat teu meunang aman. Kalau pasan batal. Ya. Begitu. Tah, ihani kana tadi maca takbiratul ihram teh dina salat fardu teh kudu bari nangtung kerja mah nangtung. Tah. Dari sunat meunang bari dieu. Aya bima salat duha 2 rakaat bari diuk di imah. Euy, kacida-cida teuing ari duha 2 rakaat bari diuk. Ari sehat. Leunang.
Ayo menyata ngetes ilmu teh mun ngaji heupe kali-kali mah praktek. Duhana 2 rakaat bari diu. Dari mereka mecakan we lada ngaji gitu, mun ngaji teh kudu kapake. Nah. Tuluy kumaha tuh keur geuring salatna bari diu, teu naon eta mah geuring aya rukso. Da ari rukso, manu tadina teu meunang jadi cara kieu kamari sempet rame keur usum corona ayeuna ge masih kene usum di batu rumah di urang malamna geus usum eta salat pedah make jarak teu rapet sapana tuluy akhirna dibahas tuh ieu teh teu asup berjamaah ari salatna sapna teu ngarapet mah sebab naon syaratna salat berjamaah kudu rapat barisan berebet dalil bener salah bener. Tapi lamun didugikeun dina waktu wabah gitu salah. Naon sebab da bujeng hingga berjamaah sapna dirapetkeun cacak teu berjamaah kitu naon dina waktu hari itu. Itu. Pan aya sebab. Nah, aya naon? Malah dina kitab ini jarak nanti maksimal bisa sampai kurang lebih 100 meter bisa 100 meter di dia 100 meter di belah itu bisa dina pada posisi kedaruna kartos iyo manu teu meunang sotes jarak de rapat atau dirapatkeun sapte lamun eueuh alasan alasan ujug-ujug gue sameter ewang ngarah naon ieu tah ngarah lega sok lek karoream temenan kartos ya nah jadi nya syarat takbiratul ihram nu kahiji kudu bari ieu mah sawareh teh kumaha sawareh diuk sawareh nangtung kumaha sawareh diuk sawareh nangtung teh cara rek salat diuk heula misalkan Allahu Akbar. Tawarehan kalimat Allah tadi ahlak gede bari diuk akbar beneran tuh Allah menang itu artinya takbiratul ihram secara lengkap dari awal sampai akhir itu dilakukan dalam posisi berdiri hiji tecenah kartos